Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun SIM kuring Ayeuna Fadila kelas 12 OTKP 3. Dinten ayeuna SIM kuring bade ngadamel video monolog ngeunteung ku Teddy Murtadin. Manehna jongjon ngeunteung netep imeut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sabagaina. Selamat nyaksi. Ih, geus punceneng deui. Tanda cinta teh, tanda cinta nu teu bisa dibobodo. Hehehe, jerawat. Pencet kitu. Sieun peurih. Antep wae. Asa jadi ngaragokan. Keke asa jadi nyeri. Bener. Jadi panyaring geuning, panyaring karena beungeut kuring. Anu ceuk batur mah ngalah ka indung, saeur bapa mah irung, alis teh nyepras pisan, pangambung sareng kening ka mama, ari dago ka enin lini kuring. Naon deui nya anu mirip jeung mamah teh? Oh nya, biwir jeung buuk, ciga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak ciga ngalah ka bapa, malah lebah lumpat mah ceki pisan pada ngagareblay. Saeur Mang Omen mah kuring teh fotokopi ti bapa. Nya ti saha deui ari lain fotokopi ti bapa mah. Deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang, anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugia ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bunga, cinta mekarna dada bareng jeung jarawat nu meletus dina pipi. Beuh, gerak ngarangkadak keur mekar terus bungahan. Eta walungan cinta nu keur muara dina diri kuring. Keur sina ngalir terus ka anak incu, buyut bao terus katurunan. Sakitu wae video ti SIM kuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun.